gede ya. Sangaran mah. Samir. Ya. Sa 7 Mir 5 12 ninggal di kemis wig cuma wagwag ninggal di wagwag wignya Wagwag wig mana itu lembangan jumlah. Jadi lamun usaha teh kudu udah Sabtu asa di Ahad Sabtu bae ame babari Sabtu mah biasanya sok kana bebetian mun usaha teh. Apa bebetian? Oh anu model tundun gitu. Bebetian gitu samangka. Kita bebetian teh. Samangka konyal. Da kanu kitu usaha teh. Tapi ieu kana kupat tahu biasana tapi mah ieu mantap ka dieu ge gambar. Hayang pangetan abdi teh kalah gede utang jadi pusing kudu nagih. Tapi ente ka Bang Hah? Ente ka Bang Emok. Ieu mah ieu. Ji, kumaha ieu? Ieu ditalikeun, Hayang ditalikeun teu. Nya, ditalikeun. Talikeun. Tah. Mun baheula mah tek-tek cenah. Tapi mah dadaun geus buat nyampean teh. Beuting teh geus. Oh, benar. Benar teh sabdi teh beuting teh. Iya. Di mana ieu eta? Itu teh mah jadi huntu. Jadi itu sanes urusan nanti sanes wah musyrik atuh tadi kumahakeun Pak ieu cepengan digalikeun cepengan hiji teh ya tah dikana mun-munan teh ayeuna atakeun bulan Babi era tunggu sakeutik baca 3 kali baca naon Samir Samir. Ya situ turun akar teh teh mah. Eta apa kan itu nama? Urang teh nyaho teh. Urang kitu nya teh kumaha mah. Ieu leungit kira-kira dan boga hutang gitu mal nagih gitu. Teuing kayak masalah eta mah. Kumaha milik maneh eta mah. Ya, sugan bisa leungit salah hutang mah nya geus cenah geus. We eta kuburkeun. Mungkin kuburkeun dina ala-alawangan imah. Sing kalekahan ulah tah maneh teh kan boga lawang asup ka imah kuburkeun di tengah-tengah lawang kan kalekahan iya mana asup ka imah uyuk di luhur asup tina kenteng ngambil di kalekahan aman enggak gitu aman sih aman urangna teu aman mah urangna malah iya terusan mah kurang mengobrol sebenarnya mere peluang supaya maneh jalan bisa hidup leungit ulah dilatih di dieu nya ya bayangkeun maneh teu boga duit jiga namanya ini emang benar bisa noropongan ulah disebut kuing atuh ieu ka manageun ieu tuluyna bawa wae pesakan jeung maneh usaha sing jalan kupat tahu sing halus bumbuna gituna tong loba ting digali ku pokok drujit nih nya gitu supaya kayu gitu. Mah aja enggak berarti enggak udah ongkos di nya. Nah, guys, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalesan Abah atas nyanong di bumi. Aya teh anjing kaketara ka mana-mana Abang agama aya. Abi moal seueur nu dicarioskeun. Ulah bari pamaksadan anu utamana abi boga babaturan si Eden kapanjangan segala dilarang sampo batur bangsa saung tadi dulu weh halus atuh geus meunang 6 tahun si Eden teh ayeuna rek cenah ka dieu jang kadieu si kadieu tah jadi ku hakolog jangan teh kieu kan si ieu teh penting hampuraan heula batal ya abi teh moal bari dicaritakeun budak ieu yang cager da seuri kosong si ieu teh saung 2 kilo kebun sampah di alahan udah 6 tahun abi geus pusing iya budak rek dituna wae di uas ya ulah ieu deket ka imah mana deket ieu di dia mah di mana di Paranje di mana imah mana deket teu ieu jauh sina ka maneh wae mending sekalian mending imah maneh sakalian dulu
abi nyarankeun jalma ieu tong seuri Kang. Akang kosong seuri ge. Arek nyarankeun di abah di dieu karep arek ka mana-manakeun jalma ieu sek. Tapi Tapi abi mah minta entong ditawaju di dia mun abi geus mulang saya tawaju gitu. Geus we nu kieu udah moalila nu kieu mah penyakit nu kieu mah cager ge cager. Asal geus apaleun bubuahan cager nu kieu. Ngan abi air mulang ayeuna sorangan ieu mah budak sing naunan ge di abah cek gitu. Dan nyarenkeun abi mah geus tengah badak tengah boga gitu. Ya. Ulah waduh mah saya kira urusan dia abi mah geus teu sanggup Ke mana dari kegambar teh ketambah terek ya eta utami hari ribu eta anak utami nama eta ngan sing janten emutan abah gitu bayang ceng Ya, bayang si ade siapa sering ke pulau apolong aduh sakalian mah mana jeung keluarga anak hadir kabeh lamun rek aduruk saung batur teh ieu dipake teh tentang sok pinah ka dieu ceng bayang nanya cing di abah gitu ulah mikirkeun balik ya mikir eta apa ya guys anda meren tanggung jawab abdi meren raka langsung teu ditarima beli kieu atuh karak teu nabada teh bukan sama ieu dia ulah sakieu maksud teh Assalamualaikum Waalaikumsalam